Wilujeng enjing nepangkan wasapun ALYSSA Putri Rahayu abdi di kelas 11 MIPA 3. Pertanyaan nomor 1. Naon anu dimaksud biografi? Biografi istilah umum karangan riwayat hidup, biasana make gaya jalma katilu. Contohna manehna jeung anjeunna. Nomor 2. Naon anu dimaksud autobiografi? Autobiografi karangan biografi anu ditulis sorangan ku jalmana, biasana ngagunakeun gaya jalma kahiji. Contohna abdi jeung kuring. Nomor 3. Sebutkan manfaat biografi pikeun kehidupan manusia. Urang bisa diajar jeung ngentengkeun kana pangalaman hirup hiji inohong. Urang bisa maca gagasan atau pikiran tokoh. Biografi hiji tokoh bagian tina dokumen sejarah. Biografi bisa jadi motivasi atau inspirasi keur maca. Biografi bisa maham hiji peristiwa atau kejadian perspektif anu beda-beda. Nomor 4. Sebutkan unsur biografi. Kelahiran jeung asal-usul keluarga, bentuk fisik jeung karakter, profesi, riwayat pendidikan, pikiran jeung gagasan tokoh, karya atau hasil gawe, prestasi atau penghargaan. Nomor 5. Sebutkan 5 tokoh anu pantes dijieun biografi. Kahiji Ahmad Yani, kadua Agus Salim, katilu Tuanku Imam Bonjol, kaopat Diponegoro, kalima Fatmawati.